Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kintamani ngabagikeun paneutupna ka Sugarba jeung Marungkir bereutus nyarita. Aya masalah anu leuwih teu heula diperhatikeun ku urang. Dina waktu ayeuna eta teh Kang Garba Marungkir nyaeta ngeunaan kayaan Mbah Wiku anu nyandangan tatu di jero anu parna. Kudu diupayakeun Mbah kayaan Mbah Wiku bisa pulih deui. Sabab urang masih keneh ngabutuhkeun kamampuan jeung elmuna Mbah Wiku. Malah mun geus pulih kayana mah tangtu Mbah Wiku ge bakal nyaritakeun saha anu geus mampu ngarubuhkeun dirina. Nyai Kintamani ngajelaskeun aya anu kudu leuwih ti heula diperhatikeun nyaeta mulihkeun kayaan Mbah Buyut Wiku Sarenggi anu nyandangan tatu di jero anu parna. Mun Mbah Wiku geus pulih kakuatanana tangtu bakal bisa ngajelaskeun saha anu geus mampu ngungkulan kana ajen pangartina. Sugarba leuwih ti heula mairan caritaan. Memang benar eta caritaan Kintamani teh. Kayaan Mbah Wiku kudu bisa gancang dipulihkeun, kangaranan Mbah Wiku geus pulih deui mah tangtu dina mangsana nyusun deui kakuatan anu leuwih hebat teh. Pihak urang ge butuh ku tanaga jeung pamikiranana. Marungkir milu nyambungan kana caitanana Sugarba ditujukeun ka Nyai Kintamani. Aing satuju kana maksud caitan maneh Kintamani. Hanya akal aing teu boga elmuna. Kangaranan ngubaran anu nyandangan tatu di jero parna saperti anu keur kalandapan ku Mbah Wiku mah kudu ku tabib sakti eta mah Kintamani anu mata kuring boga pamikiran. Urang kudu bisa sagancangna ngadatangkeun tabib sakti ka dieu sarta bakal mampu ngubaran tatu kaayaan Mbah Wiku. Anu matak ayeuna kuring jeung tuan mere tugas ka Kang Garba sangka neangan tabib sakti kudu sagancangna Kang Garba kudu bisa ngadatangkeun eta tabib. Harita Sugarba jeung Marungkir nya tujuan kana pamikiranana Nyai Kintamani anu matak Sugarba bakal neangan tabib sakti anu bener-bener mampu ngubaran mulihkeun kayaan Mbah Wiku Sarenggi. Nyai Kintamani ngajelaskeun ka Tuan Willem ngeunaan caritanana anu mare tugas ka Sugarba nyaeta tugas neangan tabib sakti. Sangeusna dijelaskeun harita Tuan Willem sok sanajan masih keneh ngarasa kuciwa hatena harita terus nyarita. Wow. Aing setuju dengan yang Nyai tugaskan menugaskan Sugarba dan untuk itu Sugarba harus secepatnya laksanakan tugas kemudian dapat kembali secepatnya sambil bawa itu tabib sakti. Saya percaya Sugarba dapat laksanakan tugas dengan baik
karena pihak orang masih butuhkan sosok Mbah Wiko. Bukan begitu, Nyai? Iya, betul. Memang begitu, Tuan. Bagaimanapun juga pihak kita masih membutuhkan Mbah Wiko. Jadi gitu tah tugas anu kudu dilaksanakeun teh Kang Garba. Ieu tugas teh mangrupa kapercayaan ti kuring jeung Tuan Willem. Anu tangtuna oge kudu dilaksanakeun sakumaha mistina Kang Garba. Kalawan kudu hasil dina waktuna mulang ka dieu bareng jeung anu dibutuhkeun nyaeta tabib sakti. Siap. Tugas bakal langsung dilaksanakeun. Ayeuna oge langsung miang. Geus kitu mah. Geus coba dicarita Sugarba terus indit pikeun neangan tabib sakti. Anu diharapkeun dina waktu henteu lila Sugarba geus aya datang deui bari mawa tabib sakti teh. Sedengkeun di jero kamar harita Wantini jeung Sinyoh John Wen. Jadi kaget jeung bingungeun sabab Mbah Buyut Piku Sarenggi anu harita ngagoler dina luhur kasur. Bari neuteup ka Wantini anu diuk di sisi ranjang kayu terus nyarita balelo teu puguh hartina. Kemana itu naon baten? Nu jelas atuh nyarita nambah. Bet bae laol teu puguh katina ya geuningan. Baby deh cinta. Sana kalau cisna ulah belak duka karanya rukutuk. Wasinala bela pada belakok. Wantini kerung bari ngahulang. Terus ngarenet ka Sinyoh John Wen anu jadi salakina anu nangtung bari terus ngomong lalaunan. Kumaha tuh ieu teh Kang John Wen? Bajari kieu kayaan aki. Age sorana geuning kadang-kadang sorana kitu geuningan. Sugan bisa kaharti ku akang mah. Naon maksudna caitan si Mbah teh? Sinyoh John Wen gideug bari ngajawab. Ceka anta mengerti Wanti? Engke naon jadi seperti ini ya? Wantini nyepengan lengan katu Mbah Buyut Piku Sarenggi. Mbah, Mbah, aduh, buat tingkah depanku jurig mana ya sorana jadi kieu. Mbah, kunaon atuh bet jadi kieu Mbah teh? Ku abdi teu kaharti sama sakali caitan Mbah teh, anu jelas atuh. Ngaitan tong robah-robah Mbah. Pasemon Mbah Buyut Piku Sarenggi bangun anu ngamuka kaget, ngamuka kesel jeung kaambak. Harita terus nyarita deui ka Wantini. Bedah bayeuna salala nyengso balak bak nampuyak entre musin dabalan munung Wantini narik napas panjang sama anu ngarahu sabab oleh tengarti karena maksud caritaan anu jadi akina. Wantini jeung Sinyoh John Wen jadi kaget jeung bingungeun
Sabab Mbah Buyut piku sarenggi ngomongna jadi balelo teu puguh. Naon eta teh hartina? Make isarah ku leungeun anu papetage teu kabisa langsung ka harti ku Antini. Jawaban bener jeung henteuna saukur ku gideg jeung ungeuk. Ngarasa salampang ku kaayaan nu jari akina. Harita Wantini jeung si Nyoh John Wen terus nepungan Tuan Milem jeung Nyai Kintamani anu masih keneh aya di tepas imah. Harita ku Wantini jeung si Nyoh John Wen terus dicaritakeun ngeunaan kaayaan Mbah Buyut piku sarenggi. Anu bikeun Wantini matang tuwe ngarasa salempang hatena. Jadi kumaha wae atuh ieu teh Cek Kintamani. Abi terus terang ngarasa salempang ningali kaayaan anu jadi aki saperti kieu mah. Malah tacan bisa ngonel hudang geuningan. Pila kurek diantepkeun wae mah ceuk. Si Nyoh John Wen milu nyambungan kana caitan Wantini anu jadi pamajikanana ditujukeun ka Tuan Willem jeung Nyai Kintamani. Ik pikir keadaan Mbah Wiku harus segera ditolong, Om. Nyai, bagaimanapun juga pihak kita orang masih butuh Mbah Wiku. Nyai Kintamani lebih telah nyarita. Tenang heula Wanti, tenang. Tong dibawa gemper. Tenang heulanya. Oke Sinyo, tenang. Kayan Mbah Wiku memang keur nyandangan tatu di jero nya, tatu di jero jeung siganu kantepan kunaon eta teh nya. Anu kawilang parah. Tapi teu kudu salempang. Sabab euceugeh teu cicing. Anu jelas urang memang butuh tabib sakti pikeun ngubaran tatu di jerona Mbah Wiku. Sarta mulihkeun deui kaayanana. Anu matak tadi ece ngayakeun babadamian sarta mere tugas ka Sugarba. Sina sagancangna neangan tabib sakti anu saterusna dibawa ka dieu. Nyai Kintamani ngajelaskeun ka Tuan Willem. Ngeunaan caitan manehna jeung Wantini. Sanes dijelaskeun harita Tuan Willem terus nyarita. Wow. Wantini and Sugar Chongwan. Kamu orang berjuang tidak usah khawatir, Sugarba sudah langsung pergi. Dan kemudian akan secepatnya kembali membawa tabib sakti untuk secepatnya menolong keadaan Mbah Wiku, oke? Dan untuk itu kamu orang berjuang tetap tenang. Biar kita orang masih butuhkan itu Mbah Wiku, Nyai Kintamani jeung Tuan Willem nenangkeun Wantini sabab upaya keur dilakukeun. Sugarba geus ini trek nyangan tabib sakti anu mampu ngubaran mulihkeun kaayaan Mbah Buyut piku sarenggi. Sanggeusna meunang katerangan kitu mah Wantini jeung si Nyoh John Wen ge jadi rada tenang hatena. Henteu pati salempang teuing. Sedengkeun Sugarba meunang katerangan ti salah saurang warga kampung Raharja. Waktu keur masih kene aya jenatna Ki Warangkas, aya tabib sakti anu nalah Mbah Rangkebong. Anu ngurus ngasuh jeung ngagedekeun si Jagal Hawuk anakna Ki Warangkas. Tapi waktu keur paguron lintang jagat digempur ku barisan Darmayuda, anu dipimpin ku Nang Bule, harita Mbah Rangkebong jeung Ki Hambaraka Katut Guntara kitu deui manintin indit kabur ngaloloskeun diri duka tingkah mana. Geus meunang keterangan kitu mah harita Sugarba nangtukeun sikepna pikeun neangan laratan tabib sakti Mbah Rangkebong. Anu pasina oge bakal mampu ngubaran tatu di jero anu parna sarta mulihkeun kaayaan Mbah Buyut piku sarenggi. Sedengkeun Nyai Kintamani sok sanajan geus nyahueun ka Mbah Rangkebong, tapi lantaran geus nyahueun indit kabur ngaloskeun diri waktu paguron lintang jagat digempur ku barisan Darmayuda,
Jadi teu kapikiran Ita Sugarba sinanya laratan ngeunaan Mbah Rangkebong. Sedengkeun di Sumerlegok Panamping sanggeusna 2 poe manggali maturan Nang Bule sok sanajan di luareun guha marenahkeun maneh nyieun sasaungan deukeut ka sisi Sumerlegok Panamping. Dina poe harita caritaan pi Rama Pamungkas jadi kanyataan. Harita manggali anu keur dahar bubuy tales jadi kaganggu ku kadatangan 2 urang jalma make baju wanda jawara nandakeun lain jalma biasa. Pikeun dunya kajawaraan mah eta 2 jalma teh geus teu asing deui. Ki Dambura Siruyung Balung, Raja Jago Kolot anu dina cangkeng belah kencana nyelapkeun senjatana anu disebut Ruyung Balung Raja. Sedengkeun saurang deui jawara wanita anu geus aya umuran nelah Nyai Kulambis si Pedang Bugis. Dina tonggongna ngadaplok pedang manggali masih keneh diuk dina catang bobo ngabagikeun paneutupna ka 2 urang jalma anyar bae terus nyarita. Hai, aduh menjadikan kaget juga ini teh. Ketika meninggali 2 orang yang datang ke Sindang, ujug-ujug Monorojo begitu geringan. Siapakah saudara berdua teh? Nyai Kulambis si Pedang Bugis anu harita jawab. Bisi Andika hayang nyaho ngaran kuring Nyai Kulambis si Pedang Bugis. Iya dan kuring adalah Ki Dambura Siruyung Balung Raja. Datang ka ieu patempatan nu disebut Sumerlegok Panamping memang haja. Sabab hayang panggih jeung budak lalaki anu ngaranang Bule. Nyai Kulambis si Pedang Bugis langsung ngawanuhkeun dirina manehna jeung Ki Dambura anu jai lanceukna maksud kadatanganana nyaeta hayang panggih jeung Nang Bule. Manggali cengkat nangtung ngabagikeun paneutupna ka Nyai Kulambis si Pedang Bugis jeung Ki Dambura Siruyung Balung Raja bae terus nyarita. Hai, terlebih dahulu perkenalkan saya Galis Surali si Jawara Idaman yang disukai oleh kaum wanita baik janda ataupun perawan. Menjadikan ada di sini sebab memang menjagaan Sumerlegok Panamping dan juga membaturan Nang Bule yang sekarang sedang menumpi diri di dalam Sumerlegok Panamping yang tentu saja Singsa juga tidak akan bisa untuk mengganggunya. Lantas mau ada kepentingan apa sih? Maksud tujuan mau panggil dengan Nang Bule teh? Harita dina sikapna anu tenang manggali terus ngajelaskeun ngeunaan Nang Bule anu kenumpi diri di jero Sumerlegok Panamping turut teu bisa diganggu. Manggali Malik nanya aya karapa maksudan naon Ki Dambura jeung Nyai Kulambis. Bae teu seukeut ka manggali harita Ki Dambura Siruyung Balung terus cerita. Nani si Aing anu ngajaga Sumerlegok Panamping jeung maturan si Nang Bule teh nya. Si Aing ngancong ngaku-ngaku jawara idama sagarupa sajagali. Salila dewek wakalangan di nuja kajawaran dan kungsi ngadeni aya jawara idaman sagarupa. Balik sia. Keun heula masalah eta mah. Bisi si lain hayang nyaho dewek duaan datang ka dieu teh
boga karep kudu pangis jeung Sinang Bule. Sabab dewe kudu ngapimilik catatan rahasia ilmu panunggalan jati titinggalna Eyang Jati Nur Alam. Nyai Kulambis Sepedang Bugis milu nyambungan caritaan anu jai lanceukna ditujukeun ka Manggali. Jadi kitu jelas nama maksud kedatangan kuring duaan teh Gali Surali. Beja geus nyebar di dunya kajawaraan eta catatan rahasia titinggal teh Eyang Jati Nur Alam teh dibawa ku Sinang Bule. Anu matak mun Sinang Bule teu kaluar nemongkeun diri, mangka kuring duaan anu bakal nyusul asup ka jero Sumurgo Panamping. Duanana naleskeun maranehna duaan. Hayang ngapimilik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna anu aya di Nang Bule. Kumanehna duaan rek disusul asup ka jero Sumurgo Panamping. Aduh, harap menjadikan dimengerti ya, Nyai Kulambis dan juga Ki Dambura. Tidak akan bisa begitu saja, bro. Menyusul alo aku Nang Bule si ganteng kalem yang sekarang lagi di Sumurgo Panamping. Sebab jangankan yang membogaan maksud goreng, denger ini. Walaupun yang membogaan maksud hade pun juga, si Jawara Idaman tidak akan mengizinkan untuk bisa mengganggunya. Hai, siapapun, tangtuna oge akan dihalangan sama aku. Manggali naneskeun rek sawai oge teu bisa asup ka jero Sumurgo Panamping nyusul Nang Bule. Entong boroning boga maksud anu goreng, dalah najan boga maksud hade ge moal bisa. Moal bisa, sabab rek sawai anu boga karep pamaksudan seperti Ki Dambura jeung Nyai Kulambis, tangtu bakal dihalangan ku Manggali. Eta mangrupa katangtuan anu teu bisa diganggu gugat. Ki Dambura siruyung balung ngaraja jeung Nyai Kulambis Sepedang Bugis jadi kahudang amarahna. Duanana ngarasa nguntup ka Manggali sabab boga anggapan lain jago anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan. Sabab di dunya kajawaraan cangkung sing ngadenge Jawara Idaman yang disukai kaum wanita. Nyai Kulambis Sepedang Bugis menta idin kanu jai langseukna pikeun ngalakukeun tindakan ka Manggali. Sabab mun panghalang geus dibinasakeun mah tangtu maranehna duaan bisa asup ka jero Sumurgo Panamping. Kang Dambura, idinan Lambis pikeun marengan ieu pikeun merenan ieu mangkeluk anu ngaran Gali Surali. Urang ajar Gali geus wani ngahalangan kana karep pamaksudan urang. Lambis moal make kudu lila pikeun ngabinasakeun mangkeluk kawas Gali Surali ieu. Lewek dina Lambis. Memang benar. Si Gali Surali kudu perena Lambis. Orang-orang bisa nyusul Sinang Bule asup ka jero Sumurgo Panamping. Ningali kana kanyataan mah si Gali cepat jago Lambis. Hasok perenan kayaknya tah Lambis. Ki Dambura mere idin sarta ngabenerkeun kana caritaan anu jadi adina. Manggali kudu leuwih teu heula dibinasakeun. Nyai Kulambis Sepedang Iblis da puguh jawara wanita anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan mah. Harita nyarita nganung ancaman dirina geus moal mere deui ampun ka Manggali anu ngahalangan kana karep pamusudanana. Hei, Gali Surali. Nanti lanan atuh, jangan hanya panggil Gali Surali wungkul atau Kulambis, harus menjadikan komplit dong. Dengar ini, kalau manggil aku Gali Surali si Jawara Idaman harus begitu dong. Tidak tidak seenak dewe lah.
Montong ngaku-ngaku Jawara Idaman sakarupa maneh gali surali. Sikap dan setan maneh anu kekeh rek ngahalangan kana kala pamaksudan aing eta nganung harti maneh geus siap pikeun narima akibatna. Aing geus moal mere diampun ka maneh gali surali. Keur aing moal make kudu hese ngabinasakeun mangkelu kawas maneh. Hai. Jangan ngomong paduhuy atuh Nyai Kulambis. Kamu harus menjadikan tahu aku si Jawara Idaman tidak akan sieun dengan ancaman, meskipun ancaman itu ancaman yang membahagiakan. Yang jelas aku membogaan kewajiban untuk sekuat tenaga membela diri. Kalaupun pada akhirnya harus merandapan kematian, is okay, no problem. Tidak jadi masalah, Kulamis. Yang penting aku sudah membuktikan tanggung jawab untuk menjaga dan maturan alo aku nang bule si ganteng kalem yang sedang numpi diri, meyakinkan catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna. Begitu tah Nyai Kulimis manggali kalaka di barung jeung heureuy dina nyaritaana. Manehna teu ngarasasieun ku ancaman Nyai Kulambis anu boga karep rek kabinasakeun dirina. Anu jelas manehna boga kewajiban pikeun upaya sakuat tenaga ngabela diri. Mun teh amat sapikeun kakudu ngarandapan ajal taya bayana. Anu penting geus ngabuktikeun tanggung jawabna dina ngajaga jeung maturan bule anu keur ngayakinkeun catetan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna titinggana Eyang Jati Nur Alam. Nyai Kulambis langsung nangtukeun sikapna. Ngawangun pasangan netep seukeut kanu jadi lawan betus nyarita. Hai. Mantau loba lerewan maneh si Agali Surali, si goreng sopak, si beungeut si gawat asahan. Aing hayang utah deuleu ningali bebeungetan maneh. Rasakeun si Agali Surali, hayang. Jorelat julung Nyai Kulambis si pedang bugis miheulaan majuna rajang teu waka ngagunakeun senjata pedang. Sabab boga anggapan tanpa senjata ge moal make kudu hese ngarubuhkeun manggali mah. Tapi Nyai Kulambis si pedang bugis jadi kageteun. Waktu manggali ngagilirkeun badana kagigir, panerajang hoplos teu kena kana sasaran. Awuh, kira plos. Nyai Kulambis panasaran, nyusul tepus ku panerajang susulan. Rikat harita panerajang lawan di Bandung ku manggali. Awuh, kegas. Nyai Kulambis ngadalik deuk kadorong mundur ka tukang. Gancang Nyai Kulambis ngajaga kasaimbangan badana. Saterusna mancuhkeun tangtunganana, rada kageteun oge Nyai Kulambis. Sabab bangsa bantro kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing, manehna anu ngadalik deuk kadorong mundur ka tukang. Nyai Kulambis si pedang bugis ngawangun di pasangan, bari merhatikeun kalau jirawan ngomong jeung jero hatena. Haram jaga. Ningali kana kayaan segali teh taya cepat jago ya. Tapi kekuatan tenaga lapisanana tetela di luar dugaan. Mampu ngabendung kekuatan palerjang aing. Malah aing anu kadorong mundur ka tukang. Asa piraku aing kudu eles jajaten ku mangkelu kawas segali. Eueuh aing kudu elek ku si goreng patut mah. Ahai. Kenapa menghulang, Bro? Menjadi kaget juga kan?
Makanya hati-hati dong ya. Ketika tadi aku membendung panarajang kamu yang mendaligdeg, ya, bukan diriku yang terdorongnya, akan tetapi malah Nyai Kulambis. Ya maka dari itu jangankan menganggap enteng, aku ini kan sejawara idaman yang disukai kaum wanita, baik perawan maupun janda. Rek disukai kaum wanita kumaha, bebengetan kawas boboko anawe sokoan sia. Saya beungeut siga jahe menang lek perek teh. Dari robo sia maneh tadah ya setan. Heya. Joelat Jung, Nyai Kulambis si Pedang Bugis penasaran. Harita maju di Narajang lebih ngaronjatkeun kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna. Tapi kagetan di wae Nyai Kulambis sabab manggali mampu ngimbangan kacepetan gerak anu dilawan, malah ngabendung panarajang lawan deui. Plos, wuking kerak plos. 2 kali panarajang lawan disingkahan ku manggali. Panarajang anu katilu harita dibendung. Gese waktu sababaraha detik sangeusna ngabendung panarajang lawan, manggali ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna kana kekemplung lawan. Setan! Nyai Kulambis kagerok kaget bari nahan ka nyeri. Terus kandaligdeg menuras sabawa lengkah ka tukang. Gancang ngajaga kaseimbangan badana. Saterusna mancukeun di tangtunganana, Nyai Kulambis si Pedang Bugis kerung. Jadi namahan kakagetna sabab anu jai lawan bisa ngasupkeun panarajang ka dirina. Dangkeun Kidambura Siriung Balung Raja bari merhatikeun kalebah manggali harita ngomong dina joh ratena. Wah, lang adol yeuh. Orang cadah anjir. Sekali teh cela boga kemampuan ilmu silat anu di luar dugaan aja mah. Waduh. Malah kekuasaan kana kalebisanana mampu ngabendung panarajang nu dilawan. Ari sugan aing teh saukur ku sababaraha geprakan. Si Lambis bakal mampu merenan ngabinasakeun nu dilawan. Waduh. Ningali kana kanyataan kieu mah si Lambis kudu ngagunakeun senjata pedang lah yo. Kidambura Siruyung Balung Raja nyarita ka Nyai Kulambis sangkan ngagunakeun senjata pedangna ngarah bisa sagancangna ngabinasakeun nu jai lawan. Woi, Lambis, hasuk gunakeun pedang. Geus montong dilakeun deui Kulambis. Binasako si Gali Surali jawara kadungan teh si goblok. Kira aku jurus pedang lain untuk mampu dipakai merenan mangkolok anu kitu mason. Sok buru kulakon. Nyai Kulambis mesat senjata pedangna warisan ti anu jadi guruna jago ti Bugis. Nyai Kulambis kumbarat caritaanana guruna jago ti Bugis ngawaris eta pedang lain pedang sambarangan. Salila dari nama kalangan di dunia kajawaraan geus loba lawan anu jadi korban. Hei, perhatikan ku maneh Gali Surali. Ieu pedang aing lain pedang sambarangan. Guru aing jago klecis jago ti Bugis ngawariskeun ieu pedang. Salila aing makalangan di dunia kajawaraan geus teu kaitung lawan anu jadi korban. Korban kaampuhan ieu pedang aing sagali Surali. Sakedeung deui maneh anu bakal jadi korban kaampuhan ieu pedang. Aku juga sekarang akan mesat bedog aku ini nih senjata aku juga ini ya.
Ini warisan dari orang Ciwidey ini ya. Kamu juga harus menjadikan tahu Nyai Kulambis. Bedog aku bukan bedog samarangan. Ketika aku tegaskan ke Dahan Cau, akan menjadikan langsung ngaplek. Ketika aku sabetkan pada Peuyeum, akan ngadelewok. Jadi jangan mengagulkan dulu senjata pedangmu. Sejawara idaman juga siap untuk mengayonannya, begitu ya. Ini nih bedak Ciwidey ini. Manggali si jawara idaman masak bedogna bari nyarita di barungjeng. Heureuy bedogna ge lain bedog samarangan. Ditegaskeun kana Dahan Cau rampung. Disabetkeun kana Peuyeum itu gantole ngadelobo. Nyai Kulambis pedang bugis jadi beki bedah amarahna lantaran